Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Alhamdulillah dina danget ayeuna waktos ayeuna urang patepang wajah deui sok sanaos teu paamprok jonghok rupina mah. Ku ayana aplikasi Zoom urang tiasa silaturahmi oge urang tiasa ngadogikeun sagala rupi visi misi atau di pamaksada nu aya di paguyuban saung seeng rupina mah. Alhamdulillah ayeuna simkuring disarengan ku sababaraha hiji sepuh simkuring, senior-senior simkuring, lancek-lancek simkuring, akang, abah, aki, ece, teteh, kum sadayana komplit. Mudah-mudahan aya dina kesehatan oge keberkahan sadayana amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah oge simkuring dina danget ayeuna ieu teh salah sawios senior simkuring lancik-lancik simkuring anu gaduh ide gagasan dina program saung seeng diantawisna ku ayana program panglawungan. Naon cenah panglawungan? Tah ayeuna waktosna simkuring panginten sareng sapara kanca seja ngadugikeun naon anu disebat panglawungan atanapi visi misina oge sangkatenan kumaha prosesna dina panglawungan nyata disarengan salah sawios sepuh simkuring ayana Aki Aen wilujeng wengi wilujeng sumping Aki Aen sami-sami eta pangri Kang Ajun. Oge aya Kang Yusdiana wilujeng wengi wilujeng sumping. Oge aya Kang Mud 2S Mud Aimud wilujeng wengi wilujeng sumping. Turani wilujeng wengi wilujeng sumping. Oge aya Teh Lis panginten Teh Lis wilujeng wengi wilujeng sumping. Wilujeng wengi hatur nuhun Kang. Oge aya Ibu Dahlia wilujeng wengi. Oge aya Teh Nok Juparnah panginten nyerengan simkuring. Wilujeng wengi Teh Nok. Wilujeng wengi. Alhamdulillah sararehat sadayana. Sapados nyang kolong kana waktos mangga urang kawitan wae aya sabaraha pertarosan ti simkuring panginten di dieu salaku anu mingpin ieu acara. Nyaeta salah sawiosna bade dikawitan tina ide gagasan program panglawungan di saung seeng teh sajarahna teh dikawitan ti mana teras kumaha panginten simkuring khusus ieu naros teh ieu pertarosan teh hoyong diwaler ku sepuh simkuring sepuh sadayana nyata Aki Aen. Aki aturan mangga waktos diaturanan Aki. Atur nuhun kana parantos mapaneun waktosna. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Salam simbahi katresna Sunda salawasna. Atur nuhun ka selaku mohon panginten ketua panitia Kang Ajun ya nu parantos tiasa tepang deui patepung lawung dina acara Zoom. Kalayan parantos bercontenkeun panginten nyatapi kalau ieu ngawitan bubukana. Atur nuhun cai deui sareng salam ka sadayana mudah-mudahan nu aya sehat walafiat. Amin. Amin. Kumaha anu diteruskeun ku Kang Zoom nya gitu. Ya masa katerang api gitu mohon. Kena ngawitan pada aya protik panglawungan teh. Taina mah kampelan biasa gitu ruang riung aya di Kang Yusdiana gitu nya. Mun panginten timur ide anu dikawitan ku Teh Lis nya Kang Yusdiana sareng Cep Mud gitu mohon tah. Eta mah ajeng panginten di dieu oge Aki kapercanten pangintennya selaku sesepuh di protik panglawungan. Di oge panginten Aki teh gaduh nya iku aya protik panglawungan teh gaduh visi sareng misi pemikirannya. Visina teh kahiji mah nya hoyong ngiringan nanyerkeun saung seeng kitu nya sareng nangtung banjir. Sareng ngalestarikeun seni budaya Sunda yang khususna Indah Kawi. Atau misina nyata Aki teh hoyong
lagu-lagu degung, lagu-lagu lawas gitunya. Janten cara dina Panglawungan ieu mah kelas online tapi langsung gitunya. Janten berbagi lah sharing teh apa gitu mah. Naon aya nu diapi dipasikeun atau aya nu di sana ke ku api ditampi. Janten orang teh ulah dikeun ka naon atuh leungiteun gitunya, ulah diartikasi ku junti gitu. Sekarang meninggalkan pamita mah sisina pan lagu teh mangkokoan padahal ayeuna teh lagu teh langkung eueuh begitunya. Da lagu mangkoko mah atuh saya terbatas gitu. Jadi sakumaha sareng Kang Ieu geus badanten ya urang tanyirkeun we lagu-lagu ciptaan sanes dina khususna dina bidang degung gitu. Anu dipamrih mudah-mudahan wae sadayana anu di Saung Seeng ku Prantera Wisnaya Pati Panglawungan ieu anu teu apa jeung apa nu tiasa jeung tiasa gitunya. Ya tadi teh orang berbagi we lah. Anu mudah-mudahan mah ieu ge sing langkung nganjeureun seni budaya khususnya seni budaya Sunda sareng oge ngiring lah pameda mah nyengsrengkeun Saung Seeng. Mudah-mudahan we Saung Seeng teh cing langkung nanjeur, cing langkung nyebar gitu sakuliah dunya ka masur gitunya ka koncara yen Seeng teh sanes grup etek-etek gitunya. Ya teh Seeng teh leres-leres seueur lah anu kasebatkeun ku para seniman seniwati anu mana maksudna tadi teh hoyong nanjeukeun seni budaya Sunda khususna dina bidang kawih degung. Taya pisannya nu kahiji panginten nanjeukeun paguyuban Saung Seeng supados langkung dikenal panginten langkung wanoh batur teh khususna nu aya di darat panginten teu ngalangkungan virtual sapertos kieu nya. Nu kaduana ngalestarikeun dina lagu-lagu kawih degung panginten gitu. Saya alhamdulillah. Kalau salajengna rupina hoyong uninga naon wae kagiatan anu dilaksanakeun dina program Panglawungan gitu. Di dieu aya Ibu Dahlia sareng Teh Nok Juparna mangga bade kusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi nembe ngiring teh sebenarnya ayat 3 kali 4 kali nya ngiringan dina Panglawungan teh. Alhamdulillah dina acara Panglawungan ieu teh jadi selain silaturahmi nambih oge deui ka abdi teh kangge naon teh pembendaharaan lagu-lagu kapungkur gitu nya. Alhamdulillah gitu kan. Ya santeuna panten di dinya teh sambil belajar oge gitu kan. Ngawih anu laras kumaha gitu nya. Vokalna boh naonna gitu nya. Ya kabantos lah gitu. Aya di mana langkung ieu teh gitu. Janten lebih erat deui kan ari namina patepung lawung kieu mah kitu nya dina namina Panglawungan kitu nya asa kumanya asa lebih genre lah dina sagarupina gitu kan. Alhamdulillah eta nu ku abdi karaos kitu nya disalami ieu kegiatan-kegiatan Panglawungan manfaat pisan gitu kasih kuring. Mohon. Atur nuhun Teh Nok cekap mangga bilih Ibu Dahlia bade nambihan. Ibu Dahlia bade nambihan mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nya bising kuring kalintang bingahna ku ayana dina Panglawungan panginten dina ieu nama Saung Seeng pangintennya. Alhamdulillahna janten kageuing deui gitunya janten semangat deui gitunya kana ngawih gitu. Kantenan kararesan hobi gitu kana ngawih janten ya alhamdulillah kararesan aya Pak Aki aya kasepuhan sadayana ditepangkeun lewat semule gitu janten alhamdulillah manfaat pisan gitu. Mudah-mudahan naon kangge urang sadayana kitu tah nya saur Aki tadi anu teu tiasa cing tiasa anu tos tiasa cing langkung tiasa langkung sae gitu tah atuh mudah-mudahan cing sukses sadayana gitu mung sakitu. Amin. Pas kitu pisan. Sami atur nuhun Teh Nok Ibu Dahlia. Iya. Sing kuring panginten nyimpulkeun tina sabaraha kegiatan eta anu aya dina Panglawungan teh kahiji nambih wawasan panginten nu kaduana nambih
pembendaharaan dina lagu kawih utami nama panginten kawih Degung gitu. Atur nuhun. Anu salajengna aya Teh Lis sareng Aimud di dieu. Sing kuring sajanaroskeun iraha wae ieu teh waktos dilaksanakeunana program panglawungan. Turnuhun waktosna parantos masihan pertarosan. Ieu parantos barakali panginten program atikan penglawungan anu tos lumangsung salah sawiosna nyata di Bale Endah. Terus aya di Garut oge, kantos di Ciparai, terus di Antapani. Anu terakhir teh panginten kamari di Ledeng di Budahlia. Saterus gitu panginten anu tos ka dan tos lumangsung tos laksana panginten dina protik penglawungan. Panginten tos aya 5 kali panginten Aimudnya. Mohon laras 5 kali. Oh. Tak ieu panginten ayeuna kanggo ka Teh Lis secara jadwal ieu program atikan teh dijadwal atanapi on the spot hartosna on the spot dadakan panginten Teh Lis ngarencana tiap sasi atanapi tiap tahun atanapi tiap minggu. Mangga Teh Lis biasa wal. Atur nuhun kana waktosna. Ngawitan mah panginten kanggo ngawitan mah eta on the spot teh nya dina dadakan tah kanu kanggo salajengna anu program kapayuna urang dijadwalkeun margi tangtosna kahijina urang milarian tempat di mana urang bade diayakeun biar teu bosan urang teh beralih-alih kitu hiji tempat ke tempat nu sanes nuhun-nuhun pami urang dina hiji kota hiji tempat sasanes ti urang ngalaksanakeun panglawungan urang oge mengenal budaya daerah eta nu oge urang dituju sapotos ka nu kadua ka Garut. Tadi Garut sasanes urang ngahariring urang belajar dina kawih, urang oge among ka candi di mana sahenteuna urang mengenal oh di daerah ieu teh aya budaya, janten sanes sekedar seni tapi budayana oge. Eta janten sebuah nilai positif kanggo utamina kanggo wargi panglawungan eta nyalira kitunya. Janten waktos mah takadienakeun kamari-kamari mah berhalangan sareng Ramadan Idul Fitri janten dina waktos mah menyesuaikan ka hiji saha nu bade nyayogikeun tempat terus oge wargi-wargi tiasana iraha janten orang saling kumanya ngainfo oh abdi mah tiasana dinten ieu tiasana dinten ieu engke canak hasil remukan oh di dieu tempatna di dieu kitu tah panginten anu kauninga saata cenah mah. Oh mohon. Janten panginten dina jadwal mah hasil babadan tenan panginten sareng sadayana laras. Nya anu bade ngiringnya berarti kedah babaklan kitu rupina mah ulah dugikeun ka sagarup ti Kang Ius. Gitu. Mangga